Aku terutama kira tegap-gagap perkasa. Siapa dia? Wiro Sableng, membela kebenaran, membasmi kejahatan. Inilah dia, Wiro Sableng. Sikapnya lucu, tingkahnya aneh, percis orang yang kurang ingatan dan tak sadar. Dia selengean, tapi cinta damai. Wiro Sableng disukai banyak orang. Wiro Sableng, dasar Sableng, bulunya gendeng, kulitnya sableng. Aku melangkah menyusuri dunia, mencari arti kehidupan. Walau rintangan menghalangi aku, tetap tabah menghadapinya. Sifat gembira yang menyelimuti Bejana kamari boga keuntungan kira. Alhamdulillah. Panen naon? Panen cengkeh. Lumayan atuh meronnya. Alhamdulillah tuh. Wih, heuh. Aya bakal jeung kawin deui mah. Bang diizinan gitu. Ya, manusia selumputan meunang. Aya ieu Lumayan aya gitu. jeung nu ngora bisa lah. Bawa kutuan gede gitu. Urang kana enak ya. Lah urang makan-makan we. Angsa. Yamet kudasi, Yamet kudasi, Bang Yamet. Kisana teh saha? Kudu nyaho. Arek naon? Serahkeun eta harta. Harta naon? Harta. Maksudna naon harta-harta. Harta naon? Serahkeun. Serahkeun naon. Nyawa mararana ku aing dipegangkeun. Waduh. Kunaon layan teh? Waduh, ngolok ningan. Mending serahkeun eta buru serahkeun. Saben sasra. Serahkeun eta harta. Hayang ieu. Kang. Yo. Wah, ini dipegat emang lompat gitu wae malah. Serahkeun eta harta bulu. Kang kumaha keuntungan mah jadi urang ka warung aduh. Heuh. Kumaha pemijikan diri nanyakeun mah. Heuh, tuh kumaha deui atuh. Itu aya jelema duaan itu. Bangun nama ieu. Keur nyantai apa keur naon ya? Dari weuh kitu bangun nama kecuas-kecuis. Tangkeun ah. Kang, nuju naon? Aduh, ieu teh Kang. Mereka mana? Bare lutang lantung. Kunaon teh? Aduh, Kang, pugu dirampok. Dirampok. Heeh. Zaman kiwari aya wae rampoknya. Lah, pugu ge. Sok atuh nangtung nya. Aduh, iya. Dipantas. Alhamdulillah. Naon ieu meuni kemar apa tapi beda gitu teh. Saperguruan. Perguruan. Tapi kurang ilmu, eleh. Kurang ilmu atuh lain Ilmuna kurang kene eleh. Eleh. Aing eta gara-gara naon dieu teh teu ngarti geus. Kang coba ceritakeun aduh. Kieu, Kang. Ngajual kapol kita jeung cengkeh. Terus tadina arek makan-makan jeung babaturan ieu. Ai teh atuh saung anu di tong teh. Rada ieu teh anu jagaana. Anu di tong teh anu Atuh rada mami lain. Ya, heuh. Seblak mami. Sebelah. Hayu ieu. Make dibikeun atuh eta. Keuntungan aduh. Kamina eleh. Kamari ge nenyo anu numpanen eta cabe ini dirampas. Heeh. Di montok bawa teh eta teh. Sadua. Heuh, rada genut-genut eta. Nuhun. Tungman nya. Heeh. Apa kamu gitu? Atuh orang ya yuk. Akang bisa. Insyaallah lah. Karena Allah. Atuh hayu, Kang. Nah, itu Harusnya dibere kena jeung seblak-seblak wae mah. Jelas lah. Mun aya mah ieu gur teh nih. Kiri pepeti. Tuh, Kang, mana? Itu tuh. Kang.
Oh, enak tulungan. Oh, nah, Tulungan di diri. Serangan mah tuh pengeung. Lah kamu ber percaya ke aya ieu kuliah kuat ya sebenarnya. Saya tanya. Selamat. Doakeun selamat. Ayo Kang lah. Ayo lah Kang. Hasil. Berusaha eta. Nu kami nang ngarampas eta heuh. Naon maneh nu penting lain mah beunghar. Lain kitu carana hayang beunghar mah. Paduli teuing. Eta karunya batur nang panen. Sabodo aing geus kitu tadi ge. Kumaha eta laporan ka deunuan aing geus bisa nya. Atulah kitu. Karunya batur mamang. Oh iya capek Kang lah. Bari nungguan si Akang itu tuh sugan Tadi tanya. sugan benang lah. Lumayan orang jeung pesta Ki wacaneuteun ya di warung. Seureuteuh. Kang. Asaan gila? Tuh belego kita mah lain. Kang, alhamdulillah ya. Nuhun Kang, aduh Iya, sami-sami. Aduh, ini geus nyokot kan dia? Pan ulah gitu ieu mah. Kang, salit. Uyos lah. Salit Kang. Salit. Bios. Oh, uyos cenah. Nuhun ya Kang ya. Nuhun pisan ya. Si Hade kemanya. Oh, Kang, aduh. Nuhun, abi bade nglantang-lantung heula nya. Sebagai lantung. Atuh beda arek ka itu sakanteuna yuk. Ah, moal Kang sok mah we. Mah dia meureun nama. Leuwas isokan teh oray. Nya. Kum. Lucu wae. Salam, Pak Haji. Lain. Lain sanes. Benang eta mah. Jajan lah ayo Bang jajan. Ka mana? Mami, Mami. Ayo lah. Pedas mantap ayo Kang lah. Aduh. Sampai kieu mah pada nyari awak ge lah leuheung benang deui mah. Semakin lama, semakin kesel mendengar seunyang ini. Aing utang lantung aing kemana ya? Seunyang ini, aduh, aing viral eta lagu. Eta boga guru. Guru. Tuh aing guru boga guru. Hei. Iya. Aduh, astagfirullahaladzim. Kunaon sih teh? Aduh, guru. Kena antem mama daun sampul, guru. Kunaon? Daun sampul. Ayo sarua capek aing ge. Geus ngaladoun huwi bieu. Heueuh keur naon? Teu nyawa inung sia. Mangka beukina geuning gegeblu. Modoh. Aduh. Arek modoh. Hah? Keun bae lah uing nu modoh mah, Ru. Harta anu geus beunang tadi, Ru. Aduh. Dicokot deui, Ru. Olo, Ca. Harta, duit. Oh, duit. Kunaon? Dicokot deui. Ku nu baju bodas. Masalah duit mah aing. Ngadeng. Kunaon? Geus dicokot deui. Siap teh. Eleh. Ripuh ru eta mah. Siap mending ngahakeun huis. Daripada kieu kita eleh mah. Urang ngagak geblu. Guru serangga itulah. Cik. Naon? Pedang. Gablek. Ku aing mah kuleungeun. Ya repo ru. Hah? Japuk. Tong kudu jeung japuk. Gagablok ku siap bikeun kaya pamajikan aing. Nah, aing pusing. Sia mah lain yang ngising, pusing. Tuh, sia mah dipiheulaan wae nyebut ngising ge. Kade poho, pamajikannya sok. Yo, sok marah-marah. Tuh. Oh, siap. Oh, bener. Tumben sia euceul ngomong mah. Likur. Cuman kiwari teh nyeun aduh. Berkar zaman ayeuna mah Ru.
Kiamat kuda sih. Nah, Kang. Kibar dia. Hah? Kibar. Ada lu tadi. Kibar itu bisa mendarat eta kibar ku sekasuk itu pan mendaratna bagian ieu laut. Lewat ngomong sia aing pabelit urusanna naon ke heula ieu ke heula. Naon ieu? Eta baju si kumaha sekolah SD. Hai, sekolah SD lain. Eta baju rek sekolah SD. Iya, heeh. Oh, main. Mangi baju berem. Ayo baju sekolah SD nu aing batu sekolah aing ke kamar ieu. Pajarkeun cek guru bonge. Aing ngomong amak balik we. Aing bisa soek tempo. Jadi keren oh. Jadi tapi di denge-denge masih gebonge. Saha anu conget aing mah alhamdulillah tuh dileuleut ti eueuh. Itu balik bonge. Hah? Bonge. Apa itu? Eta tah korekan jeli. Koredan. Jor teuing kawan-kawan batur. Nah, ujung, hah? Ujung ieu. Hah? Nah, eta aing mah atuh. Eta tuh dandanane sih bener heuh lagi. Gerak bara tuh. Make up mah heula mah. Hah? Naon? Kunaon? Itu kunaon? Kunaon? Anak kumaha? Nyawa aing bingung ya. Aing mah tapi asa teu saliweng. Hah? Teu saliweng. Tadi mah sapung. Atuh kan heueuh. Tadi aya engang. Tadi mah torek eta ngaguruh na ceuli di jero. Ah, nu bener. Heueuh. Tadi aing keluar oge ngaguru eta ceuli-ceuli teh nyambung ngomongna. Oh, tadi teh boga anak buah ngerampung. Naon cenah menang harta. Tapi cenah ge aya nu pahlawan nu nyalametkeun baju bodas. Eta tadi urang ge nulungan anu aya nu duaan nu baju hideung eta karunya geus panen. Eta ceuli rampung eta ku genut. Berarti maneh musuh? Hah? Musuh? Wah, pan uing mah. Biadab. Saha? Nah, kan isu jadi conge. Jadi wah aing. Soal conge mah aing mah. Mung teuy aing mung. Conge gelut di mana ayeuna? Aing bikin deui ah. Mung bikin we ka itu. Ya. Ayolah, ayo. Kumaha ayeuna? Aing teu mau kampak aing mah. Ka mana? Cimiro. Cimiro teu make baju 212. Heuh aing poho sapidola teh di bawah. Atuh. Aing teu. Nah, tuh urung. Naon? Teu keluar kampakna. Ka mana? Poho aing di nyembah payu arek haja tatangga. Oh, ngan suluh. Geus we ayeuna mah ulah pake kampak-kampak. Geus sok. Didinya anu geunaheun. Mak, nya. Alah. Tenang. Ieu gelut mis ngobadug aing mah. Si bener mah, hayo. Aduh, jurus pukulan matahari sinar biru eta mah beda jeung batur. Rupat. Iya. Can dinaon-naon geus kabur. Salah mendarat kieu aing mah. Kos kapal jet. Aing kapal jet gitu mendarat. Ya, kemana aing kudu di udang nah yeuh. Kabur ka mana ketu? Si naon eta teh tadi? Si bonge aing teu nyaot nyambung. Lumayan aing salah mendarat ge. Teu nyuk syuting mata kacau. Ku aing tungguan di lah. Wah, kemana mana? Brengsek.